warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Adianita ti kelas 12 C Farmasi bade ngadongengkeun sasakala situ bagendit. Zaman baheula aya hiji awewe anu kacida beungharna. Raja kayana bruk di juru, brok di panto ngalayah di tengah imah. Ngan hanjakal meditna teu katulungan. Eta awewe teh ku urang lembur mah katelahna Nyi Endit ku medit-meditna. Pagawean Nyi Endit teh sapopoena ngitung-ngitung raja kayana bisi aya anu coceng atawa leungit. Raja kayana unggal waktu nambahan jeung beuki ngagunung. Da puguh tara pisan dipake. Tong boro dipake tutulung ka batur, dalah dipake ku dirina sorangan ge kahayang mah ulah. Hiji mangsa datang aki-aki siga nulang layeseun. Eta aki-aki teh pok nyarita ka Nyi Endit. Nyai nyohongkeun si piwelas, aki geus sababaraha poe teu kararaban sangu. Ngadenge lumungisna aki-aki keur Nyi Endit mah lain timbul rasa karunya, tapi kalah malik ambek. Aki-aki teh diusir sapajodogan. Isukna eta aki-aki teh geus jol deui bari ngelingan Nyi Endit sangkan daek tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Tapi hate Nyi Endit angger ngebantu. Sakali deui eta aki-aki nu pikarunyian teh diusir sapajodogan. Katilu kalina aki-aki datang deui. Ayeuna mah ku Nyi Endit teh teu ditungguan lila-lila. Aya di buruan imahna langsung diusir. Aki-aki teh carina dak bakat kuna langsa. Ceub nancep iteukna di buruan imah Nyi Endit. Tuluy ngaleos Indit teuing ka mana. Boro-boro jalmana, dalah iteukna ge keur Nyi Endit mah matak ngaganggu. Ngan ceuk bae eta iteuk dicekel tuluy dicabut. Tapi kacida nyorenyagna manehna. Basa ningali tina urut iteuk nancep teh ngagurial cai gede pisan. Nyi Endit undur-unduran. Beuki lila cai nu ngaburial teh beuki ngagulidag sarta beuki gede. Malah antukna ngeum sakur nu aya di dinya, mimitina semet mumuncangan, naik kana tuur, ngeum dada, sarta tuluy salaput sirah. Nyi Endit teh teu kaburu nyalametkeun dirina jeung raja kayana anu ngagunung. Kabeh kakeueum sarta urutna jadi situ anu kacida legana. Eta situ teh jadi situ bagendit. Dicokot tina ngaran Nyi Endit. Bejana aki-aki anu pikarunyian teh malaikat anu nyamar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.